Bismillahirrahmanirrahim. Fahtaja maka butuh abid idzan dina waktosna hiya majbulatun ala diddil khairi ayu jimaha kana ngadalian abid kana nafsu bilijamit taqwa ku kadali taqwa litaboko supaya tetep nafsu lahu pikeun abid falatan qati'u maka teu putus nafsu falatan qati'a maka teu putus nafsu watan koda sareng turut nafsu lau ka abid falatatgo maka henteu lacut nafsu payastamiluha maka ngadamelkeun abid kana nafsu fil masalihi dina pirang-pirang kamaslahatan wal marosyidi sareng pirang-pirang wal marosyidi sareng pirang-pirang pituduh wayam nauha sareng nyegah abid kana nafsu minal mahaliki tina pirang-pirang kacilakaan atau karuksakan wal mapasidi tegasna pirang-pirang karuksakan faya hudu maka tumandang abid idzan dina waktosna ihtaja ila ayujimaha biqoti hadhil aqobati dina ngajugjugna ieu aqobah wa yasta'inu saranyungkeun pitulung abid billahi ka Allah jalanu agung naon dikruhu nyebatkeun Allah ala dalika kana itu qat'u hadhil aqobah falamma faraga maka dina watosna rapi abid min qatihatina menempuhna hadhil aqobah roja'a maka balik abid ila qasdil ibadati kana maksud ibadah faidan maka dina waktosna kitu qasoda awaridu ari pirang-pirang awarid eta ta'riduhu awaridu ari pirang-pirang awarid eta ta'riduhu ngahalangan awarid ka abid patas goluhu maka nungkulkeun awarid ka abid anil ikbali tina madep tina menghadapi ala maksudi kana maksud abid minal ibadati tina ibadah watasudduhu sareng nyegah awarid ka abid anit tafarrugi tina ngarasa jongjon lidzalika kana itu maksud kama sabeti perkara yang bagi nu penting umat fata amala maka mikir abid faidan maka dina waktuna ta'amala hiya dupi awarid eta arbaatun opat arizku tegasna rizki tutalibuhu anu menta kana rizki nan nafsu tutalibuh bihi kana ieu
tu talibu nu menta ka abid lepat naon nafsu bi kana rizki wa taqulu sareng ngucap nafsu la budda teu meunang henteu lipikeun kaula min rizkin tina rizki nyawa kiwamin sareng kiwam perkawis anu matak ngadekeun jiwa raga matak ngadekeun jiwa raga wa qad tajarratu jeung tetela geus nyuwungkeun kaula ani dunya tina dunia wa tafarradtu sareng parantos menyendiri kaula ayeuna deui anil khagiti malu pamin aena mangka eta ti mana yakunu bakal aya naon kiwami nya tegak jiwa raga kaula waris jeung rizki wasani dipinu kadua eta al ahtaru pirang-pirang pikarempaneun pikasieun pirang-pirang pikarempaneun atau pikasieun min kulli syai'in tina sadaya perkara ya hopuhu anu mikasieun abid kana se au yarjuhu atawa ngarep-ngarep abid kana se au yuriduhu atawa ngarepkeun abid kana se au yaqrauhu atawa mikangewa abid kana se wala yardi bari teterang abid solahu kana kamaslahatanana nya solahu kana kamaslahatan abid bidzalika din etu syai au fasadahu atawa karuksakan abid li anna awaqibal umuri karna sanyana akhir pirang-pirang perkara eta mubhamatun anu samar payastagilu mangka katungkul naon qalbu hate abid biha kalawan ieu ahtar fa innahu mangka sanyana abid eta rubama waqa'a kadang-kadang tumiba abid fi fasadin dina karuksakan wa mahlakatin nya sareng mahlakah atau muhlikah nya nu matak ngaruksak nu matak nyilakakeun wasalisur binu katilu eta asyadaidu pirang-pirang syadaid eta asyadaidu pirang-pirang syadaid pirang-pirang balai wal ibu tegesna pirang-pirang balai tunsobu nu diadekeun syadaid balai alaika abid min kulli janibin ti satiap arah la siaman terutama waqad intasoba tetela parantos madab ya si abid limuhalafatil haqi kana nyulayan maluk wa muharabati syaitani jeung merangan setan wa mudadatin nafsi sareng ngalawan nafsu fakam min gussatin mangka seueur nya perkawis nu pait ya tajarrauha anu ngaleueutnya anu ngaregot abid kana gusso wa kamin syiddatin jeung seueur kapayahan tastakbilu anu ngadep ya syiddah ka abid wa kamin hamin jeung seueur kabingung wa zani kasusah ya tariduhu anu menghalang hamin ka abid wa kamin musibatin jeung seueur musibah tatalaqahu anu mapag ieu musibah ka abid warabi kaopat eta anwaul qada'i pirang-pirang warna qada minallahi ti Allah subhanahu wa ta'ala bil khuluwi nya kana manis wal murri sareng pait taridu anu sumping
Iya naon anwa alaika abid halan pahalan dina satu tingkah pahalan maka tingkah sanes wan nafsu ari nafsu eta tusari gancang nafsu ilas hutikana bendu watu badiru tegasna gancangan nafsu ila fitnah dengan fitnah patas pastak balathu mangka madep ka abid haguna di dieu dina aqobatul awaik naon aqobatul awaridi al arbaati aqobah awarid anu opat. Ketika seorang hamba bade menempuh ibadah, ternyata di sekelilingna seueur rintangan-rintangan, baik rintangan di luar atau rintangan di dalam. Ya. Bisa palihna rintangan anu ti dalam nyata nafsu mah watakna teh nyulayaan kana kaalusan nyulayan kaalusan nafsu mah anggur-angguran gitu nya hayang nama anggur-angguran be ngaso weh istirahat be yang namanya ngagoler gitu nya merenung begitu yang nama nya mangka penting hiji hamba atau seorang hamba butuh ketika banyak rintangan-rintangan nyaeta nafsu nuwatak dana teh ngalawan atau sabalikna tina kebaikan butuh kana supaya eta nafsu teh dikadalian mun sato manya lamun kuda manya kuda paranti narik padati sado panditalian eta teh ami bisa diatur dikadalian nya lurus lempangna teu kasih tega gigit matana ditutupan kapan ami teluak liek bae nah kitu nya mun lemon dikanyedekeun tarik teuing sami dikanyedekeun tah eta nya hikmatna lujang nah nafsu ge penting eta teh dikadalian kunaon kadalin nafsu nya sanes ku tambang ku tambang sugan sanes kadalin nafsu mah nya da hese ngadalianana siga naon nafsu kumaha ngadalianana nafsu siga naon kumaha nalianana nah mangka kadali anu sangat-sangat kuat kanggo ngadalian nafsu mah nyaeta bilijamit taqwa dengan lijamit taqwa kadali takwa bagaikan kadali nya kanggo nyangcang nafsu gitu litabqalahu supaya nafsu tetep babarengan jeung hamba teu dipegatkeun dan nafsu mamatiyah dihanap oge kendaraan urang untuk berjalan alat da eta teh nya tuh gitu nah mangkakeun sing babarengan nafsu jeung urang nafsu kabarengan banyak nan wayahna we ulah ngagoda urang nafsu gitu sok kadalian ku takwa kadalian obrolan nafsu bareng jeung urang mah nya
ongkoh-ongkohan we maneh-maneh urang-urang bebeujeuh manehnya ulah rek goda urang. Urang punya cita-cita maneh kayang maneh meureun. Nya kitu. Babarengan we lita bukolahu tetep jeung urang nafsu. Walatan kotnya teu putus teu pengkat nafsu ingkeun teu Pak. Da kendaraan urang hese leumpang tambah kendaraan. Nyawatan kodalahu nafsu turut ka urang heuk tuh. Aduh geus tunduk nafsu teh. Geus tunduk nafsu ka urang. Nya tekuk lutut nafsu ka urang. Aduh geus teu kuat tentang serap jeung ka urang. Palatat go akhirna teu matak ngalacutkeun ka urang. Teu matak ngalacutkeun ka urang nafsu. Nya palatat go maksud namanya teu bisa melewati batas-batasanana. Nah, tuh gitu. Patatat kok teu lacut, teu matak jahat ka urang. Akhirna nama. Fayastamiluha di mana-mana nafsu geus tunduk ka urang. Nya geus turut ka urang. Mangka urang bisa dikerjakeun. Nya titah gawe nafsu teh sok gawe nafsu fil masolih na pirang-pirang kamaslahatan. Nah digawekeun ku urang dina kamaslahatan. Jadi karyawan nafsu teh ka urang nya. Jadi karyawan nafsu ka urang. Oh atuh. Nya keun sing didamel dina pirang-pirang kamaslahatan. Kumaha urang we nafsu namanya geus tunduk mah. Tuh kitu seuskeun. Sing bekerja dina kamaslahatan. Nya wal marosyidi sareng perkawis-perkawis nu matak mendapat petunjuk. Nah kitu. Wa yamna'uha minal mahalik nya oge nafsu bisa dicarang tina mahalik. Nya tina mahlak nya tempat-tempat kacilakaan atau alat-alat nu matak jadi cilaka wal nafasadid dihalang geus tunduk geus teu bisa macam-macam geus teu bisa macam-macam nafsu nya dikuasai ku urang fayahutu idan fi qat'il aqobah. Nah maka hiji hamba nah, ketika butuh karena ngadalian nafsu dengan takwa. Maka nah fayahudu idan fi qat'il aqobah. Maka ji hamba mulainya gitu. Dina waktuna butuh kana ngadalian nafsu ku takwa butuh itu mandang na mulai kana menempuh ieu aqobah. Kana menempuh ieu aqobah nyata aqobatul awaik namina. Aqobah rintangan-rintangan. Wa yasta'inu billahi azza jalla dzikruh sareng pertolongan Gusti Allah. Nya anu agung nyebatkeunana Allah ala zalika kana eta nempuh aqobah nya itu anggar dengan pertolongan Gusti Allah nyungkeun tulung teh nya sanes berarti kamu menghasilkan dunia wae nyungkeun tulung teh nya langkung-langkung nyungkeun tulung teh ka Gusti Allah dina menempuh tentang keakhiratan. Nyati sapalih dieu menempuh ye rintangan-rintangan anu sangat-sangatnya mendaki tadi teh sangat sulit jalan-jalan tarahal teh nya di pinggir kitu nya suara-suara yang mencekam gitu. Tapi seorang hambanya itu hal yang mesti harus menempuh eta jalan. Nah maka dina menempuh eta penting meminta pertolongan Gusti Allah. Penting minta pertolongan Gusti Allah. Nya nyungkeun pangrakta isti'adzah.
Falama faroga min qatiha, da ketika hiji hamba tos rengse rapih tina menempuhna ieu aqobah. Geus beres alhamdulillah cek urang mah nya. Nempuh ieu aqobah, aqobatul awaik rintangan nya telah bisa nya dilalui dengan selamat. Nah mangka hamba roja'a ila qasdil ibadah, kembali anjeunna maksud ibadah. Enak ibadah, rintangan telah dilalui nya gitu, mangka maksud ibadah dan tujuanna ke ibadah nya, urang teh ibadah tujuan teh gitu. Urang ditugaskeun ku Gusti Allah diumbarakeun nya ka dunia ieu eta teh jang ibadah, tujuanna jang ibadah nya gitu, tugas urang eta teh di dieu nya di dunia ieu itu supaya engke kembali karena tanah air nu asal dengan selamat dan bahagia. Mangka piwarang ibadah di dieu nya itu dina selamat tugas di tempat tugas difasilitasi Gusti Allah nya. Selama urang dina tempat tugas di dunia ieu difasilitasi nya ya rumah tugas rumah dinasnya itu transportasi na dibere mobil motor nya itu makanan pakaian nya itu dicukupi. Tentang rintangan-rintangannya balai-balai ku Allah ditebihkeun nya selamat tugas gitu. Nah nya duka rek sabaraha tahun tugasna ngan pada akhirna mesti bakal pensiun nya tos rengse tugas mah aya nu 50 tahun tugasna teh mah nya 70 tahun pada akhirna nami tugas bakal pensiun pensiun nya pejabat nu mana teh pensiun pensiun kawe oge. Nah, ketika pensiun, orang rengse tugas menghadapnya ke watonil asli, tanah air asal. Tangtosnya banyak pertanggungjawaban. Nya hasil kerja kemarin, apa kerjana beres atau teh beres? Beres meureun salamat pensiun teh dengan segala penghormatan. Nya menikmati masa pensiun. Nya lamun teh beres, KPK yang menghadapi. Gitu nya. Nah, sebenarnya mah KPK begitu pensiun lain menikmati masa pensiun. Siun, pangijung jama siun. Ya. Hari tak berkuasa, ai geus pensiun walah, siun. Nya teu enak pensiun teh behnana mah. Nah, maka kitu urang oge. Selamat tugas dia difasilitasi Gusti Allahnya dengan segala fasilitas anu indah nu mewah nya. Tapi pada akhirnya orang bakal kembali pensiun tak eta untuk masa pensiun orang rek naon nya. Waktu semakin habis tahun demi tahun habis terusnya tahun enak menghadapi tahun baru gitu. Beak manten waktunya. Waktu semakin habis, tugasnya belum selesai. Oga duka beres jeung henteuna. Nah eta ibadah tujuan apa? Tugas orang. Ibadah. Nah geus ibadahnya alhamdulillah rintangan-rintangan telah dilalui. Ya, dengan selamat mangka ibadah. Ternyata ibadah tehnya can begitu mulus. Nya jalan tidak selalu mulus. Faidan awaridu ta'riduhu. Ketika itu maksud ibadah ternyata rintangan masih ada. Rintangan masih ada nya yang menghalangi. Tuh kitu nu matak nungkulkeun tina menghadap ibadah. Geuning kitu nya nyegah tina taparrug jongjon ibadah. Tedekeun we jongjon ibadah rintangan ya. Selalu aya rintangan selalu nya datang. Rapi rintangan ieu
Datang di tangan lain. Aduh, terek jong cek perasaan ibadah. Ternyata dek jong ibadah. Kumatunya. Dipikir dibulak balik ku hiji hamba. Nya. Itu behnana mah nu matak ngahalang ibadah teh deui aya 4. Geus ibadah pisan, tayna marek jongjon geus salamet yang rintangan-rintangan awak rintangan-rintangan nu tadi nafsu. Ternyata ada lagi rintangan lain. Nya, di pikiran teh 4 beh nama hiji rizki nu matak ngahalang ibadah teh. Rizki nya nafsu minta ka hiji hamba kana rizki. Kitu urang teh hayang dahar, hayang nginum. Geus dahar nginum mah sampurna alhamdulillah. Eta leumpang piraku nyenyeker bae. Nya batur geus tinggal leuyeung di jalan leumpang bade ka mana mang mulung kancing. Nah tu geuning can teu kana ojek, beuh eueuh ongkosna. Teuing. Rame di jalan nu nanya atuh geuning can mapah bae. Tah kapan? Gitu akhir nama nafsu minta ka urang supaya dengan rezeki. Tuh nya wa taqulu nafsu ngomong la buddali min rizkin wa qiwamin. Cek nafsu urang teh teu meunang henteu ya kudu boga rezeki, kudu meunang rezeki. Nya jang tegak na badan urang ieu. Tara ku kieu wae sananya gitu. Ditambah nu di dapur teh ya cenapa meureun deuleuh batur geus waduh pirah urang ge bae walau komo geus ku eta digoda na geus salah batan ku eta mah ai urang sih beureun kade bae eta nu di dapur geus kitu kumaha eta aduh ieu beh namanya urang ku dengan rezeki sadar urang ge nya butuh nya. Sedangkan lakot tajarrotu ani dunya ari urang geus nyemungkeun dunya. Nya, lu hale-hale tentang dunya teh masuk rek ibadah lah geus teu butuh. Ngahalangan wae. Geus lah. Nya, kebon ngahalangan wae. Balong mata kalang geus lah. Pikeun nu kitu lah urang ibadah. Ternyata ketika dunianya dikosongan angger nafsu hayang rezeki. Wa tafarradtu aidan anlaki urang anak geus nyorangan ti maluk ibadah teh gitu. Lamun emang kitu pamin aina takuyakunu kiwami. Lamun dunya geus dikosongkeun urang geus menyendiri jauh ti maluk atuh rek ti mana cenah meunangnya tegakna badan urang. Ek ti mana meunang rezeki. Nya kitu. Dari kieu mah kudu epatali jeung batur. Aku sorangan. Aduh, ya bener ya cek nafsu gitu. Urang nya hate kadang-kadang nutur beh namanya urang teh ai sorangan gimana tuh. Nah, jelas rizki matak ngahalangan tah kana ibadah. Wasani al-ator kadua nama sertifikasieun tina setiap perkara pikasieun nya itu iya hopun dipikasieun atawa nu diharapkeun nu dikarepkeun atau nu dipikangewa nya bari urang ge teu apal hamba teu apal kamaslahatan nya teu apal kamaslahatan duka di mana kamaslahatan urang. Apakah memang kamaslahatan urang teh aya dina loba rezeki? Nya, apakah kamaslahatan urang teh aya dina naon? Dina sagala nu diharapkeun? Nu dicita-cita duka teu apal. Nya, maslahatna. Au pasada teruksakna ge sami. Urang mah ti hayang-hayangnya usaha. Hayang ieu cenah ieu modalna ringan. Nya, gitu engkena keuntunganna loba. Hanas lapak dijual, hanas kebon dijual, caranya balong, dah butuh menempuh eta modal sekian juta. Ternyata teh plus bulan nang, tuh nya, da urang teh apa ngecek nafsu, iya nu matak untung teh meureunnya, iya nu matak bungah teh, ternyata lain di dinya.
Jadi orang habib teu apa sebenarnya hakikat kamaslahatan di mana ayana jeung karuksakan. Tuh gitu. Nya eta pikasieun eta teh atau mikiran eta heueuh ya urang nya ibadah ya mikiran eta. Nya atau kami ya harapan mikiran harapan-harapan. Baik karuhannya maslahat jeung teu na. Liana awakibal umuri mubahamatun ari akhir atau akibat perkara masih kena samar. Akibat perkara samar, akhir perkara samar. Duka kumaha. Nya payastagiluhu qalbu ahina hate katungkul. Nya dengan eta perkara-perkara. Fa innahu rubama waqa fi fasadin. Nya maka abid kadang-kadang terjadi ina karuksakan dina kacilakaan tuh nya nu harapan urang wah urang mun ek bakal bahagia bakal senang bakal kaya dengan ieu pagawean ternyata jauh tina harapan. Ayeuna pan uzum begitu nyari kenehnya itu ibu-ibu geus usahana semapan atuh ngan kabita tina HP teh ya bisnisnya ya gitu dijual lapakna dijual kebona motor sadua-dua dijual da butuh jang modal menang modal dibikeun sabaraha poe mah jalan kadina plus lep bulan nang tuh nya kan kitu nafsu eta namina main da geus tak urang teh sadar heuh mana kudu syukur teh syukur teh kieu akhirna teuh nya aya ai geus cilaga karena sadar. Nah eta nya fa innahu rubama waqa'a fi fasadin au mahlakatin. Wasalisu asyada'id rintangan anu katilu nu ngahalang nu katu ka hamba bade ibadahnya eta syada'id. Pirang-pirang syada'id siddah teh kapayahan. Nya syiddatun syiddah balai siddah teh nya rek ibadah teh nya geus ungsrak ing sreuk we leho atuh tadekeun heung nya aduh ya leho geus mucur atuh tadekeun heung nya rek ibadah teh geus rieut tadekeun heung nah segala macam jadi beuteung rek ibadah geus tadekeun we loba pisan alasanana nya jeung sok bisa dipek alasan gede eta mah nya gitu ajangan abi teu tiasa ka masjid cenanya abi teh aya kirang sehat naon kitu ibi risahatna lah cenah rarieut kana ngaji mari teh kahalang ai ka sawah mah angger we dia teh ka sawah mah teh mata kahalang ku rieut panas padahal ditempuh we tapi kana ngaji rieut cenanya teu kitu nya ek salat aduh ieu cenanya geusing sireumeun hese eta rintangan asyada'id wal masaib tunsabulah dikucurkeun lah ka manehana seorang hambit min kulli janib teu setiap arah teuy tik-tik brek teu ku hanteu ceuk basa kolot ulah teu ku hanteu eta teh meunang nya da Gusti Allah ngatur teu ku hanteu teuing nya ieu musib we ulah kikituan anjang ulah teu ku hanteu ulah teu ku hanteu nya eueuh teu ku hanteu eueuh nya tuh nya di setiap arah musibah jeung musibah atuh daekeun heug ibadah bener nya aya geus kitu mah sadar urang ge nya nya aya geus geuring mah urang teh nya nah mana salah kacida kurang tepat lamun urang nya boga anggapan pikiran engke ibadah malah geus kolot ibadah mah geus jongjon geus anak jareneng lamun jeneng anakna nya itu areheg beuki kolot anak beuki ngaco nya urang mikolot kan beuki ripu salah kacida jama nu boga anggapan tadi teh ya engke ibadah orang geus kolot we
Lamun pegawai panggil pensiun lah orang. Ari geus kolot hayang na hayang ngan tuur geus teu bisaeun. Geus teu ngajulung tuur hese, diuk geus hese, tuur nyeri. Tuh mana teh ibadah. Baheula keur jag-jagahan teu da dengan pemikiran engke geus kolot. Ari geus kolot teh datang sagala kari musibah alah. Harek oge hayang tedekeun heug. Tah mangkanya gitu. Saur Gusti Nabi managenya ngora dipake jang ibadah teh kangoraan. Memeh datang kolot. Nya gitu. Ulang dawan kolot. Leung dia mun pika kolot, hek teu nepi kolot. Manten nya di PHK manten. Alah, ya di PHK manten nu Gusti Allah. Geus ya, ngorakeun si PHK. Aduh, tugasan rapi, nya jabatan karuhan beres tugasna di PHK manten. Saya tak, nya gitu. Ulang daguan kolot, can karuhan kolot, geus kolot, nya geus can karuhan sama. Ning ayeuna, nya cager ame gering. Orang kolotan gitu ya. Nah ya. Wal masaib tunsabu alaih min kulli janib, setiap arah musibah terkucur. La siaman waqad intasaba limawalapatil holki nya. Komodeui ceuk orang mah nya. Qad intasaba limawalapatil holki. Ya, hiji jalma geus madep kitu nyang hareup kana nyuel makhluk. Wa muharabati syaitan wa mudadatin nafsi nyulayaan nafsu. Ya, atuh hese jelas. Rintangan-rintangan nyulay urang pamananya ek nyorangan we lah, ek nyulayaan makhluk. Mating campur gaul orang malah cenanya sorangan wae. Nya gitu. Eta bakal seueur naonana. Masoib akibatina nyulayaan nafsu. Nyulayaan makhluk ieu. Muharabati syaitan. Musibah. Mangka pakam min gusatin seueur nya kapait nu ku urang ya tajarruha nu dirasakan. Loba teh kapait teh nya nu dirasakan. Pait hiji nya ti pamajikan. Ai kakara keneh mah moal apal kapait ngeunah we kakara. Ya, surga keneh dunia teh ieu. Beuki lila nya. Asa hayang nempo nu batur cenah euy. Ulah halak ieu kanu batur. Bari teu masa panggelisna euy cenah aya nama Gusti teh dibanding nu batur mah. Hayang teh kumaha kalakuan majikan batur, urang masa kieu geuning karasana cenah beda watakna teh. Tah eta gusatin ulah ka hade ulah kikituan. Rek pait tah, rek amis tah. Bongan geus milih hadenya. Geus we. Tong hayang ganti. Hiji ge mah beak ieu. Eta namina gusatin loba teh kapait ti pamajikan. Nya. Nah aya untung na cenah ge lawan majikan.
Mata kalau bakal nyerina eta teh ka urang sok digambarkeun rizki. Jadi Allah mah moalnya moal naon namina mangmusrukeun makhluk jalma. Lamun aya kanyerit di satu sisi, sisi lain bakal mudah. Nya pamajikan rewel wae nya. Lah ka teuing. Insyaallah urang di sisi lain urang bakal diberi kemudahan. Di rumah tangga alus si uyun, eta ngan duit bakal hese. Biasana gitu. Rumah tangga mah alus mah alhamdulillah majikan dengeuna. Ngan eta duit hese. Da kitu insyaallah mah. Loba teka pait nu dirasakeun jeung orang ya tajarruha. Wa kam min syiddatin tasakbilu seueur musibah anu datang. Musibah ieu teuing kumaha teuing. Kapait loba musibahnya bertubi-tubi. Ibadah teh hese. Sek ibadah. Nya geus kolot mah geus nyang munjat. Salat kana bae diu. Nalangsa nu aya meureunna nya ka urang bareto keur ngora kerja henteu. Pasti kitu lah untuk ibadah aya teh kitu. Ada kumaha deui atuh bohongan. Tapi lamun orang ketikanya isukannya geus hese ibadah teu mampu dengan fisik urangnya gitu. Tapi nya baheulana keur zaman jag-jagna mah rajin. Wow. Nah, maka moal dikurangan. Moal dikurangan di hadapan Allah tetap utuh sakumaha baheula keur jag-jag. Mari alasan teu ibadahna atau kun ibadah lain pedah nafsuna, lain pedah kakedulanana, tapi nya fisik tidak memungkinkan, fisik tidak mengizinkan. Eta untungna. Untungna kitu. Nya di masa-masa pensiun cek orang manya. Nah, tapi tadi oleh karena tadina siap sungguh-sungguh mali kurang. Moal mali kurang angger. Eta keuntungan nanya sungguh-sungguh dina waktu ayeuna lapang. Wa kam min syiddatin tastakbiluhu. Wa kam min hammin wa zain loba ka bingung, loba ka susah. Bingung mikiran ka hareup, susah mikiran bisa lewat. Sedih teh. Tang bisa lewat, bingung we sukan, nu encan bingung mah. Bingung urang cenah ieu duh budak bareng cenanya yang samen pamana yang geus eueuh yang samen teh. Eueuh nya. Gitu, KDM. Bah bingungna. Yo cenah bingungna teh pa dieu nya naon tah? Setoraneun. Aduh. Setoraneun di bareng sabaraha poe deui can aya bingung mikiranana ti mana duit cenah ya. Loba kabingung. Tah. Wajah anu bisa lewat sedih urang duh kumaha teuing nya kamar hanjakan da mah hajan bisa lewat. Loba teh kabingung. Loba kasusah. Tanya. Nah, gitu. Ya, tadi dulu anu menghalangi cek orang mah. Nya wa kam min musibatin tatalaqqah seueur di musibah tatalaqqah nu selalu mapag dipapag dengan musibah hidup teh nya bade nyumpan ibadah walaupun di sisi lain mah nya in musibah jeung kabingung teh urang bisa menghadapina matak jadi kehalusan nya kehalusan eta teh kabingung mun urang bisa menghadapinya matak jadi kehalusan. Matak jadi ganjaran. Matak jadi ibadah mun bisa mah. Nggelanana cekolot mah. Nya, kasusah sami, musibah sami. Itu para ulama-ulama nya, ulama-ulama salihah ketika seuing musibah tadi papag. Teu dabang tadi papag, kapakiran tadi papagkeun. Nya, dipapagkeun. Marginya terang naonana hikmatna pi akibatunana. Bahkan disukan di akhirat yang manu selalu diberi musibah ku duniana. Duh, ngarasa bunga. Nya bahkan hayang ka dunia deui hayang diberi musibah deui. Mun urang baheula teh musibah be cenanya. Tak kitu. Ngalamun bisa mapag musibahna. Teu bisa mapag mah nya eta ngarasula we nu aya ulah geus. Nya
musibah terus datang nya dipapag dengan naon dengan ngarasula atuhnya Muhammad takleungit itu ngarasula musibah beda orang ngarasula dan musibah mata keleungit teu moal datang ka pakiran hayu we kulutus mata keleungit pakiran moal jang mamata keleungit ka pakiran beda bapakna dengan segalanya naon namina teh teu menerima kukulutus ya kulutus ayo nya umbak-ambak lo ngurang-nguring moal mata keleungit moal ning hadapi dengan baik musibah yang datang hadapi dengan baik nya gitu kesulitan nu datang hadapi dengan baik dan memang pemberian dari Gusti Allah hadapi dengan baik ya dengan baik dengan lapang dada gitu salah ibadah wa kam min musibatin tatalaqqa su'ur musibat yang selalu mapal orang nanya man ulama-ulamanya mun urang teu lobating kabingung cenanya sing remen dikir Gusti Allah meh teu lobating kabingung dikir sing remen dikir da hikmat dikir kapan tumaina ala bidzikrillah tatmainul qulub ingatnya saur Gusti Allah ingat ya maneh gitu saur Gusti Allah bidzikrillah dengan zikir ke Allah tatmainul qulub tenang ate tenang ya jangan tenang aduh enak nah, di mana dikatakan tenangnya bisa bae naon sabab matak tenangna nu matak teu tenang urang pedah loba duit mere duitna bakal loba nu matak teu tenang ka urang teh pedah loba musibah mere ge musibah leungit nya panya tenang ataukah memang musibah aya duit kurang tapi katenangan tenang alhamdulillah walaupun duit tenang we itu ala bidzikrillah sing sering yang buta Gusti Allah mana gitu. Nah, orang makomolah santrina ada orang usaha lain tukang ya. Usaha saaya-aya sabisa-bisa. Ya. Nah, onda ibatan ibati ka Gusti Allah. Masih nubeunghar geus senangan ieu. Bar poe teh sare-sare mikiran. Urang kapan euna sare tibra cenah duit eueuh teu loba-lobakeun make. Salayana butuh. Nya ta eta bidzikrillah tatmainul qulub. Warabi anaul qada kaopat nama cenah nya mata ngalarek ibadah teh anaul qada pirang-pirang warna qada teh Gusti Allah qada anu berwarna-warna bermacam-macam. Nya ari qada teh nuruteun madzhab Asy'ariyah nyaeta iradatuhu al-azaliyah. Iradah Allah nu bangsa azali, nu patali sareng pirang-pirang perkara. Sakumaha kakedahana eta perkara. Pimalayazal. Di zaman yazal. Pimalayazal teh zaman mutakbal. Katanya aya bahasa gitu. Iradah al-azaliyah, pangarsa Allah nu bangsa azali, azade zaman lampau yang tidak ada awalnya. Nu patali sareng perkara-perkara, nu eta perkara sesuai sakumaha pimayaza kahareupna jang kahareupna akur ke jeung kahareupna. Di zaman azali urang diputus ku Gusti Allah, urang teh pipakir nabilah tapi mah. Da urang eta contohna atuh urang pibeunghareun. Bener tot disahkan di zaman azali. Disahkan di zaman azali nya di zaman suluhi eta zaman suluh eta teh pantas beunghar pantas pakir tapi disahkan untuk beunghar nah eta namina qada tak gitu diputuskan qada ieu nya sesuai ke jeung pimalayazal di jang kahareupna. Begitu orang gubrak alam dunia, aya malayazal kana. Terus besar bener beunghar. Oh gitu. Eta mah qada.
Ari qadar mah ngawujudkeun Allah kana perkara sakumahanya. Tadi sakumaha putusan di zaman azalina, sakumaha qadona. Di qada mah ngarealisasikeun keputusan anu baheula eta qadar. Qadar mah ngarealisasikeun keputusan anu baheula. Tuh, qada mah keputusan disahkan, geus disahkan. Ya, gitu. Rencana teh disahkan di zaman azali. Nah disahkan ke dibuktikan tuh gitu. Tak qadar ngabuktikeun anak. Nah, qada bermacam-macam memang na oge. Qada bermacam-macam minallahi ta'ala. Nah, ieu mah kahalangan di pikiran, urang teh memang tiba heula kudu kieu gitu ieu teh. Nah, mikir eta. Asa beda sanjeng batur-batur mah babarieur pisan, usaha teh urang mah aduh teu ngese pisan. Ieu teh emang urang teh tidak ti dituna kitu geus rugi. Nah, nya asa udah salah asa teuing-teuingeun caranya ulah teuing-teuingeun teuing ka saha urangnya asa teguhan teguhan ka saha weuh eta bahasa betan teuing-teuingeun ka saha teguhan teu ka saha sok kumaha nya sok kumaha guru bugan kumaha kira-kira cik wale kumaha kira-kira moal anu mutuskeun ieu nya guru bugan dengan urangnya beda kodok urang betan pamana nya gitu CCM di kabatur bolah ambak-ambakan apakah bakal selesai gitu moal dia akan selesai dengan ambak-ambakan ya moal mending hadapi dengan baik dia tadi tangan emang gitu anu kodok mata jadi rintangan kan ibadah halangan mikiran kodok gitu aya nu manis memang aya muri pahit gitu tadi doa alai datang ke hamba halan pahalan pada tingkah mah amis satu tingkah mah pahit satu tingkah mah urang teh beruntung satu tingkah mah urang teh rugi geuning nya teu selalu mulus dia sagabang teh mulus kitu mana ge nah mangka eta pan jadi pikiran ka urang di pikiran eta teh tah eta pikiran eta kapannya batang hal ibadah nya wan nafsu tu sari'ul lasuti sedang nafsu biasana saburu-buru ambek sabarang mah nya di mana-mana qada anu pahit nafsu teh ambek walah nya sakabeh nu di imah dicarekan pamajikan dicarekan anak carekan apakah bisa selesai gitu dengan gitu teu watu badiru ila fitnati gajancangan mita batur urang geus cenah aya saha nu neluh ka urang cenah urang gering bae saha nu neluh ka urang cenah nya ka batur atuh nya ka batur datang we ka ajengan nya cenah bejana mah ajengan wah geus satu tumpangan ieu mah nya tutumpangan ieu mah ye ngabanu keheuleun atuh urang teh percaya bae atuh ulah wah ka nya bagi kituana nya gering mah gering obatan pogohnya gitu nya kajengan boleh sumping juga doana supaya cager gitu nya nah cenah pedah tos ka dokter teh acan we ka pendak bae teu kap teu aya sa dokter mah teh sehat teu aya can kapanggiheun walau bakal nyangka ka jurig sagarupa jurig geus disangka tatangga disangka ku urang orang gering bae tuh kitu ulah wa kok kabeh disalahkeun jurig disalahkeun tatangga babaturan pada urang babaturan gitu ku urang cenah urang ngewaeun weh loba wah kabeh kabaren selesai dengan eta tidak nya tidak patasak balat wauna aqobatul awarid al arba'ah. Nah eta nya nu matlang ngalah ibadah gitu. Ya. Maka penting orang ketikanya hiji rezeki. Tak penting orang ngaduha Gusti Allah orang mah gitu ngaduha Gusti Allah rezeki sing gampilkeun. Ya, dibarokahan gitu. Dina teu lobana ge aya barokah mah tadi teh keputusan ti Gusti Allah kabar salati keputusan Gusti Allah tang rezekinya geus dipincukan ti ditunda nya
Utamana penting orang manya ya andaikan dipincukan leutik diberi pincuk leutik asal barokah we diberi ketenangan nya barokah dinu aya barokah teu loba alusna pan jadi kena dipincuk tapi dengan barokah alhamdulillah ilmu saeutik pamana tapi barokah alhamdulillah nya ilmu barokah da ilmu nafi teh ilmu lain anu matak jadi loba santri ilmu nafi teh lain pedah nya matak jadi loba santri lain hakikat ilmu nafi mah eta ilmu matak sieun Gusti Allah urang ilmu teh sabar loba tapi sieun Gusti Allah alhamdulillah nya loba ilmu wah ilmu kitab berlomba kitab mah sabar loba di kitab tapi teu matak sieun ku Allah bade teu manfaat teu sieun-sieun Gusti Allah ilmu mah loba tapi teu sieun Gusti Allah lain manfaat nya loba ilmu kah rampus ku dunya waduh pas sedap dina proposal pas sedap na proposal nya waduh teuy tak sana kasihan berarti kurang kasihan kurang kasihan nantinya orang meminta ilmu manfaat syukur lamun boga santri barunya loba jamaah nu tarurut alhamdulillah ulah urang mah jadi gede awak kurbeh kitu nya gede awak teh batur loba nu ngahormat loba ulah teu meunang riwae pan urang mah lurus we kitu cenah ti siti gigi aja kumaha tingalikeun mun aya alhamdulillah nya eueuh kitu kapan dina waktu iqbal jeung idbar nya tetap stabil urang ka Gusti Allah ketika iqbal jeung idbarun nas jeung naon iqbalun nas jamakeun mujudna maresep ka urang madep wah urang teh nah angger tapi urang ulah batak jadi batur kur ka urang teh jadi wala asa gede sapang urangna tapi ketika batur naon asa ciut awak aduh ulah urang mah stabilnya waktu batur resepeun waktu batur geul lurus we kitu duh enak kitu mah nya stabil eta ngaranna ketika batur resepeun urang asa gede nya lamun batur keur ngewan asa ciut leutik alah berarti eta mah di dinya nya gitu saur ulama mah nya gitu ketik ditanda ikhlas nu eta mah urang teh nya sehingga hiji hamba gitu tahu di belakang hijab nya apal naon nu aya di tukangan urang apal ketika urang apal naon nu aya di tukangan urang berarti urang teh eueuh naon-naonna sabab nu aya di belakang urang teh lain urang lain beunang urang tuh gitu jeung di kaayaan makhluk aya di negara lain ketika makhluk aya di negara lain kan jauh tuh nya apal naon nu aya di belakang hijab makhluk aya di negara lain di negara orang atau orang teh eueuh nanaeuna eueuh nu aya Allah ta eta itu Allah oh nya ulah ngaku-ngaku karena amal nu aya belakang urang lain urang naon teh lain urang di hadapan mana ada orang di negara orang jadi urang teh eueuh nanaeuna nanaeuna nya urang beribadah sebatas nisbati taklif ada hubungan taklif peda dititah we tuh gitu walaupun ibadah urang loba eta nisbat taklif Allah we ngarasakeunana Allah miwarana urang midamal eta geus urang teh boga naon nah kitu nah nisbatu taklif ngaranna eueuh naon-naonna urang eueuh mana eta mah taklif teh Gusti Allah aya sateso ditiwaran taklif oge Allah ngarasakeun apa dia ngarasakeun salat urang sebatas mahal nya ieu teh mahal teh naon namina lokasi gitu media sebatas media pangarsa Allah urang Allah bade ngeresakeun midamal salat ngan mal bukti salat tanpa ada media nah urang saya media unggul lapangan iradah Allah urang teh gaduh naon eueuh tah kitu nya mana waktu
batur madep, batur keheul, ih stabil we. Tuh, enak, stabil. Ya. Awas tanya. Patastak balathu hahuna akobatul awarid. Wallahu a'lam.